amak anjing can ngahina aing mah kakara pendahuluan anjing pendahuluan anak peureuh kieu si anjing naon anu dibangakeun ku si laing naon anu diagulkeun ku si laing pangna si laing somong da batur ge ka si laing teh geus pada nyaho yen si laing gubragna ka alam dunya si laing teh lain bijil tina palawangan inung tapi si laing teh bijil tina liang tai amak teh ente anjing hate nama amak kan sin eleh bre kene antep kumaha sajarahna sejarah ya asal si laing inung si laing keur ngising kaheujeunkeun bijil maneh berarti sia teh katai teh lanceuk amak teh ente anjing katena mah amak kan si neleh urang keun antep goblok sia mamanya anjing aing boga dulur waduk anjing amak teh henteu cicing henteu mah kaduhung diajak si anjing sikit tomat sikit cabe jeung tangkal genyer anu napal dina tai tak kasih teh teteh emang manya aing boga alo waduk wungkul jadi lamun aya budak keur ngising teh aing teh kudu ngahormat di mana taina nolol teh kudu ngomong wilujeng sumping om masih ya goblok teh mah tadenge ku si laing inung si laing teh lain jelema bener inung si laing teh bonon ciroke ubrut jablay salome perek ublag cek budak leutik mah odong-odong bisa ditumpakan ku saha wae reuneuhna ku si laing inung si laing teh lain ditumpakan ku lalaki tapi inung si laing teh ditumpakan ku hileud peuteuy jadi bapak si laing teh hileud peuteuy cing cobi kinten-kintena aa amak teu